Assalamualaikum kalau wargi Sunda Sadayana. Udah kayaknya kalau ngobrol wargi Sunda di mana ya? Bari kudu dilakonan jalan kahirupan ti sepanjang nadatar ayak mudun jeung tanjakan kudu sabar dina kurang ulah nepat dada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kadi deuk bisiku. Sareng ahli tobat dari dasareng para kiai hidup kena kuakin si larahaya anu geuing mansalengka lindang salah ting tar bener ting jujur talabohan ulah nganyirikeun batur ngarah hirup labadur rasa ucap lengkap tekan jangan tabiat harapin lagi bahagia selamat dunia akhirat jangan tinggal di jalma soleh. Sareng ahli tobat dari dasareng para kiai